Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalla alaika Allahu Rabbi. Shalla alaika Allahu Rabbi daiman abada ma'al ibkari wal amsan وعلى جميع الآل والأصحاب من قد خصهم رب العلا بكمال اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير ما يمشي على قدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد بسط المعروف جميعه محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سبط الميثاق حفيظه محمد طيب الأخلاق والشيم مولاي
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد رويات بالنور تينته محمد لم يزال نورا من القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد خير خلق الله من مضرين محمد خير رسل الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على عالمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على بك خير الخلق كلهم محمد زينة
بهجتها محمد كشف الغمة والظلم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد طابت مناقبه محمد صغاه رحمن بالنعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد صفوة البري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ضحك للضيف مكرمه محمد جره والله لم يضمي مولاي لوسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد طبتي دنيا ببساطه محمد جاء بالآيات والحكم مولاي صل سالم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد يوم بعث الناس شفيعنا محمد نوره الهادي من الظلم مولاي سالم دائما أبدا على
Muhammadun qaimun lillahi dhuhimamin Muhammadun khatamun lirusli kullihim maulana wasalim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qila li Muhammad ibn al-Hasan rahimahullahu ta'ala. Qila den ucapakan atau diucapkan di Muhammad ibn al-Hasani Sayyid Muhammad bin Hasan rahimahullahu ta'ala muka mikawalasu kamantena sapa Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala ala tasnifu kitaban fi zuhdi ala cobi kusalira pangarangkeun pangdamelkeun kitaban kana hiji kitab fi zuhdi dina mertelakeun zuhud eta jen kasauran Sayyid Muhammad bin Hasan nya nyuhunkeun penjelasan atau nabi hoyongkeun dipangdamelkeun kana hiji kitab dina ngajelaskeun tentang perzuhudan. Qala adau ya Syekh Muhammad bin Hasan gitu. Oh janten aya nu naros kitu nya ka Sayyid Muhammad bin Hasan ya mungkin salah satu santri mungkin bae salah satu jamaat daripada Syekh Muhammad bin Hasan artinya walarang Sayyid Muhammad bin Hasan sannaftu kitaban fil buyu'i sannaftu geus ngarang kaula karya geus ngadamel kaula kitaban kana hiji kitab fil buyu'i dina ngajelaskeun masalah jual beli yakni ngamaksud anjeunna atau beliau nya iya ya domir goib mudzakkar ina domir wa ya wala Sayyid Muhammad bin Hasan Az-zahidu mayyataharrazu ani syubuhati wal makruhati fi tijarati. Az-zahidu ari anu dingaranan zuhud teh coba kalimat az-zahidu segatna naon inna zahada yazidu zahdan bahwa zahidun ya lipan simpa'il tuduh kana uku fa'ilun ya wazni ukuran kana wazan fa'ilun al fa'ilu az-zahid. Jadi naon tarkibna? Jadi tarkibna tadi menanyakan segat, menanyakan tarkibanana jadi az-zahidu baca doma ujung. Jadi
mubtada. Az-zahidu mana hobana tina jumlah ieu paina lapad mai yataharrazu ani subati jumlah hobariyah lapad yataharrazu. Az-zahidu ari nu ngaran zuhud eta adalah man nyata jalma yataharrazu anu ngajaga tong anu ngaraksa yataharrazu yatafa'alu ittahar yataharrazu yatafa'alu yataharrazu jalma anu ngaraksa ani syubuhati dina pirang-pirang subhat. Karena zuhudnya saur kasauran Syekh Muhammad bin Hasan. Jadi nu ngaran zuhud itu adalah seseorang yang bisa menjaga daripada subhat, as-subuhat, pirang-pirang subhat. Wal makruhati jeung pirang-pirang makruh. Jamannya jama tuh kan isi makruhati, subhati, subuhati, wal makruhati fit tijarati dina perdagangan. Jadi bisa ngajaga dina perdagangan tina subhat, tina makruh jeung tina subhat jeung tina makruh eta zuhud. Saur Syekh Muhammad bin Hasan. Wa kadzalika yajibu jeung nya kitu deui wajib bisa iril muamalati dina sakakarina gawe pada melannya jeung ja wal hiropi jeung muamalat sakakarina gawe jelema wal hiropi jeung pagawean wajibnya dina sakabeh muamalat jeung sakabeh pirang-pirang pagawean ngajaga dina eta subuhat jeung makruhat gitu kasalan mantena. Wa kulli man ishtaghala bi syai'in minha yaqtaridu alaihi ilmu taharruzi anil harami fihi. Wa kullu man ishtaghala jeung sakul-sakul jalma anu katungkul bi syai'in kalawan hiji perkara minha tina eta kabeh eta yaqtaridu fardu alaihi kamanehanana. Nah, gitunya sakur perkara anu fokus atau katungkul manehana dina hiji perkara dina saban perkara eta yaqtaridu fardu alaihi kamanehanana naon ilmu taharruzi ilmu ngaraksa anil harami dina haram bihi dina eta perkara. Anda mau orang fokus kana hiji perkara tina sakabeh perkara anu dipadukeun ka manehanna naon wajib ngaraksana tina perkara anu haram dina eta perkara kitu nya dina setiap perdagangan atawa muamalah atawa ibadah nya jeung sagalana anu aya dina eta perkara wajib ngaraksa tina perkara nu haram dina eta perkara. Wa kadarika jeung nya kitu di yaqtaridu fardu alaika eta manehanana naon ilmu ahwalil qalbi ilmu naon ilmu ahwalil qalbi teh nganyahokeun pirang-pirang ahwal atawa tingkah anu aya dina jero hate minat tawakkuli alias dina tawakal. Nah, tekan urusan hate tawakal urusan hate sabaraha persen urang tawakal ka Gusti Allah di dinya jaminan Allah ketika urang tawakal ka mantena nya fatawakkalu in kuntum mukminin kan gitu nya
Jadi ketika orang hayang menang jaminan ti Allah hitungkeun heula sabaraha persen mu aya dina hate urang katawakalan hate urang ka Gusti kamantena menteh mah urang teh 1% tawakalna ka Gusti Allah teh lobana mah aral subha kitu nya saperti deui jaminan kitu nya ketika 2% tawakalna nya langkung terus setelah ilmu ahwalil qalb 10% orang tawakal jaminan Allah geus luas nya geus moal bingung jalma nu geus bisa tawakalna hatena 100% ka Gusti sabab emang puncakna puncakna kasolehan hate atau puncakna hate anu bisa cicing ya dina tawakal ka Gusti Allah kasadaran anu penuh puncakna kasadaran tawakal 100% ya otomatis ya jaminan Allah geus aya di hareupeunana moal leungit bingung leungit susah 100% wal inabati jeung balik ka Allah eta masih keneh pakawean wae dina hate padot tah urangnya nganyahokeunana tingkahna hate teh jadi ulah sina liar hate angon ya tak kurang kudu daek angon teh kitu angon hate urang nyata angon hate urang teh nya ulah nepikeun ka teu ya urang kan boga domba boga bek kitu nya ta eta ngangon bek mah make tambang namun kira-kira mun eta ngangon bek atau ngangon domba make tambang urang kumaha kira-kira ese ngajakana eta teu make tambangnya atuh ditungguan gitu nya gitu bisi ka mana-mana tah begitu juga teh urang di ibarat domba angon pake tambang naon hubunganana jeung kapatuan hubunganana jeung amal teh hubunganana jeung urang nuntut el gitu eta teh tambang teh media nya salat teh tambang puasa teh tambang nya amal saleh teh tambang sedekah teh tambang amal karyan tambang gitu ngangonaon hate urang nya piraku sukanya iya si hate teh ngampreng ari diangon mah gitu coba mun teu make tambang gitu make tambang bisa meulangna teu make tambang nya teu make media lah keun we geus ngarti ieu nya berarti hatena geus ngarti make tambang gitu ya urang mah diajarkeun eta tawakalna aya pun make medianya nun penuntut ilmu nya kurang sholat kurang amal soleh kurang sedekah ina termasuk tawakul inabah nya eta pagawean hate anu wajib nya anu fardu nanyahokeunna eta tingkahna hate urang penceroh hate urang teh kitu nya ulah ka mana dae inabah wal inabati jeung balik ka Allah seberapa besar urang balikna ka Allah hate urang nya ketika pikiran urang ketika kehidupan urang menimpa berbagai macam masalahnya rintangan jeung cobaan jeung perjalanan hidup nah seberapa besar inabah hate urang ka Gusti Allah dina isti'anah kamantena balik ka Gusti Allah ya. Sebab perjalanan hidup urang eta ibarat tambang ujung nyantelkeun kana hate urang moal mungkin ieu perjalanan hidup tanpa aya anu ngadamalna atau tanpa aya anu nyutradaraan wal khasyati jeung sieun ku Allah kana jeung sieun ku Allah ngarasa sieun hate khauf khasyah sabaraha besar sieun urang ku Allah mun 1% keneh sieunna tambahan deui
Kurang kene tambahan deui. Ngalindungi na Gusti Allah ka urang tergantung sabarasieuna urang ka Gusti Allah. Hate urang sieuna ka Gusti Allah. Nya. Ngaraksana Gusti Allah ka urang tergantung sabar besarna urang khasiah ka Gusti Allah. Ngaraksa jeung melindungi urang jadi gantungkeun kana hate urang. Aya teu rasa sieun ka Allah hate. Aya cenah 1%, tambahan deui 2%, terus nya kudu dipantau. Sabab lamun teu dipantau abrang-abrangan ngacaprak sakala di dahar pas domba. Begitu. Nah, waridho jeung ridho kana kapastian ti Allah taala. Jeung ridho kana kapastian ti Allah Subhanahu wa taala nya. Rela nya kebahagiaan seberapa besar Allah mere bahagia ka urang tergantung sakumaha gede ridona urang kana parentah Allah. Gitu. Ya. Napikeun ka maneh urang teh mah karidoan urang ketika urang ngalaksanakeun kana parentahan Allah. Seperti nuntut ilmu nya, urang diajar ngaji nya. Karidoanana nepikeun ka mana? Nya. Mentah teh mah kitu nya urang ridona teh karek 10%. Nya kebahagiaan oke paling dibere 15%. Gitu nya. Tah dilepetkeun kebahagiaan gajina nya. 100% urang geus ridho nya 1000% Allah mere kebahagiaan urang. Bahkan ditambah deui lamun urang terus ningkatkeun karidoan nya. Wa ridha bima qasamtahu liyadzal jalali wal ikram. Mantak lamun hate urang teu bahagia, apakah urang geus ridho? Nah, kitu nya. Geus ridho can urang kana parentah anu diparentahkeun ngalaksanakeun kana parentah anu diparentahkeun Gusti. Lamun urang geus ngarasa ridho nya dinikmati seolah-olah urang perlu kitu nya karena eta karidoan Gusti. Karidoan Gusti teh nya perlu we urang kitu nya karena rahmat ti Gusti teh. Ta Gusti bakal mere kebahagiaan sakumaha karidoan urang anu nya dina menempuh ngalaksanakeun parentahanan. Bang gitu nya. Sagana urang teh saeutik bahagiana, mungkin urangnya saeutik relana ketika manteh teh mah kitu waktu kewajiban anu geus di naon ngaran teh geus dibebankeun ku Gusti Allah, geus diparentahkeun ku Gusti Allah ka urang. Loba ditinggalkeunana dilaksanakeun kadang rasa horeang nya bari dipaksa-paksa teu can ridho pan. Ridona karek ridho mah aya kan cuman karek 1% 2%. Nya dinyalah Gusti Allah kadang-kadang karek kabahagiaan ka urang 10%, 20% karena urang karek 1% relana ridho. Namun urang hayang jadi jelema bagja dunia akhirat eta ya. Bisa urang mendata mah urang hayang dipika ridho ku Gusti Allah, ridho henteu urang diparentah ku Gusti Allah. Ya. Hayang teu urang dipika ridho ku Gusti Allah. Ya. Urang ridho henteu balikeun deui kana diri urang. Ridho henteu urang dituntut ku Gusti Allah diparentah anu bentukna kewajiban. Ya, eta menek nyiar ilmu padoain, enek nuntut ilmu atawa urang kana ngalaksanakeun kewajiban. Ya, salat 5 waktu, puasa, ya, jeung sajabana lah ya. Anu geus diatur hukum syariat. Gitu. Ya.
Da insyaallah lamun teh mau urang rela sapenuhna nya abid ngabdi ka Gusti ridho hate teh geus teu kapaksa deui mimitinya kan dipaksa-paksa jadi ridho teh 1%, 2%, 10%. Nah ini mah geus ridho hate teh geus genah hate teh geus rela we kitu nya hate teh nya diparentah ku Gusti Allah tah dialah nya kabukan pusat karidoan Allah Subhanahu wa taala geus mun teh mah geus kana titik karidoan Gusti Allah Subhanahu wa taala di dinya lah Gusti Allah mere kabahagiaan anu manglipat ganda tibatan karelaan urang anu 100% ya tadi gitu ya paham teh gitu jadi intina gitu nya jadi eta pagawean hate nya ahwalil qalbi minat tawakkuli wal inabati wal khasyati war ridhoi nya mantap di mana urang rek bahagiana ketika mentah teh mah tentunya di bawah ngaji Korea di bawah sholat tuas gitu nek mencapai kebahagiaan jika hese urang teh hayang bahagia tapi titik kebahagiaan eta teu ditempuh kira-kira berhasil mah berhasil mah moal gitu antak lamun urang hayang jadi jelema anu berhasil as-sa'adatu fid dunya wal akhirah eta kan sok dibaca doh Rabbana atina fid dunya hasanah cek Imam Ghazali ya Allah hasanah di dinya nyurahanana sori Imam Ghazali nu eta ku diberena pirang-pirang anwa'il ibadah wal ilmi wal amali soleh daekna urang beramal soleh nuntut ilmu nya jeung rupa-rupana ibadah ta eta teh kahadean Allah disebutna hasanah ya kitu saat teh urang teh dibere kamari teh dibere hate teh hayang karena ngelaksanakeun ibadah gitu sehingga taufik hidayah nabajuan urang nya taufik hidayah nabajuan urang eta nya pas gitu fa innahu waqi'un fi jamil ahwali nah kana sanyanyana ahwalil qalbi fi jamil ahwali eta tumibana dina sakabeh pirang-pirang tingkah gitu nya jadi dina sakabeh pirang-pirang tingkah kudu di terus ditropong hate urang gitu nya bisi nyolengkang tina tawakal bisi teu ridho bisi teu ikhlas tropong ku sorangan dina setiap ahwal yang urang keur dipeci keur disorban keur disarung keur nek salat nya tingali ate urang bisi naon ngaran si udar-idar ketika urang make peci atawa sarung bari bismillah niatan mendama di baju nya mangke raksukan calana bari kontakkeun hate niatkeun nya saja ngalaksanakeun parentah Gusti nutupan orang kitu nya bari eling hate akhirnya urang pikeun baju teu poho bismillah basmalah gitu nginum poho basmalah acan teka kontrol hate teh jadi di mana urang manggi kana kebahagiaan ketika hate urang loba mabur dina setiap ahwal kan sampai sapeting teh 24 jam dua di hate urang teh kudu diaman sabab lamun teu diaman pisakeun bahaya komo lamun geus ngagedean hatena geus ngagedean namanya dina non ngaran teh dina panyakitna sok ese urang non ngaran teh ngubaranana tangandakan kudu terus dipencrong kudu mencerongan batur kan
mencrongan sorangan we ya teh urang kamana ya ketika urang keur salat ketika urang wudu kamana ya hate ya ketika urang keur nek misalkan keluar imah rek masak kamana ya hate ya jadi terus kurang teh dipantau ya ya si hate sangkan ilmu ahwalil qalbi minat tawakkul inna wal qasyah ridho teh aya gitu terang nya dina teh itu wasyaraful ilmi la yakhfa ala ahadin id huwa mukhtasun bil insaniyati wasyaraful ilmi ari mulyana ilmu eta la yakhfa teu samar deui teu asing deui ala ahadin ka satiap jalma id huwa karena ari ilmu eta mukhtasun ditangkukeun bil insaniyati ka bangsa manusia gitu. Jadi kamuliaan ilmu emang geus sama deui geus jelas lah nya sabab ilmu teh mukhtasun bil insaniyah jadi tangkukeun ka bangsa manusia sabab naon li anna jami'al khisali kana sanyanyana sakabehna pirang-pirang perkara siwal ilmi salian ilmu itu ilmu salian ilmu yashtaraku eta rerejengan biha dina eta perkara naon al insanu jalma wasairul hayawanati jeung sakakarina sasatoan gitu namanya ilmu eta henteu lahir henteu dohir teu dituntut ya kemungkinan gitunya bercampur dina eta perkara teh antara manusia jeung sakakarina hayawan alias sifat hewan mana asyajaati secara gagah wal jaroati jeung berani wal kuwati jeung kuat wal judi jeung berehan wasyafaqati jeung nyaahan wa qairiha jeung saliyana siwalil gitu nya jeung saliyana kita bakal campur aduk antara mencari kegagahanana nya demenya ningali gagah domba gagah nya kumaha aya gagah tawa disebut gagah nya mau muka kan maunya pikeun ka urang hayang kaos mau dina pada gagahna dikasieun ku batur ya jadi hayang gagah teh hayang kana dikasieun ku batur sajaan di ibarat sifat mau yang mana raja na hutan kan maunya kaget sajaan wajarati berani tinaon tah ya kayak kan berani ini banteng sekedak duduk tawanan anjingan waninya anjing mani kumaha gitu kurang lain turutan aing wani aing geus aing jadi warni nanti karena eta gitu ya campur aduk jadi wani nanti di non ngaran teh henteu dilempengkeun ya jadi wanina wani hayawanat karena hayang disebut gagah perwira atau sifat sentanon sifatna hayawan sering diperbutkeun karena hayang disebut berani gitu. Tapi lamun berani dididiknya aya ilmuwan mah ya bagus gitu. Jadi jaroahna gagahna emang kudu dieusian bener nyaku ilmu sabab ilmu mah teu samadi jeung bangsa manusia jadi ulah salah wani ulah salah gagah ulah salah berani ya, sabab di hewan ge aya gitu wal kuati jeung kuat terkena kekuatan kebabalad ya namun sok kebabaladna pan bebeja kebabaladna nya engang kaco hiji bulu awe kan sifat jelema ge aya gitu
kekuatan ngumpul-ngumpulkeun kekuatan gitu. Mentak lamun anu dipaehan we hiji diganggu hiji brudul kabeh baladna. Oh gitu. Tah dijelma oge lamun teu diilmuan seperti segitu. Kekuatan jadi neangan bala teh kana hayang kekuatan. Itu teu didasari kana hayang ibadah ka Allah. Ya. Lain dasar silaturahmi. Itu kana hayang non ngaran teh gede ngaran lah ya, kuat. Jadi mun urang aya sesuatu kan aya nu ngabantu gitu. Di balat engang deui minta dibunuh hiji brudul kabeh gitu. Atawa odeng kan nya terus gitu odeng ganggu we nya awewena tau nikah. Tas awe nya odeng we pokona bangsana bangsa odeng. Geus budak-budak alap geus diudag kelobaan gitu. Gitu atawa naon lah gitunya nu bersifatna emang kuat lah gitunya. Gajah kuat, gajamin kuat gede. Gede wal judi jeung berehan, naon sok berehan. Ya. Di berehana berehan tapi teu gitu. Kesek gitunya berehan. Wasyafaqati jeung nyaahan. Seperti nya satoge punya sifat berehan jeung nyaahan. Nya indungna ka anakna mau geus sarua kitu. Yang sarua tawa katanya manuk pit katanya anak kan para baru inung gitu pecakan yang inung yang dahal para ban yang lain katanya belaan leungeun anu kitu pamatukna gitu dileg-leg heula dikeun ka anakna gitu karena anak lain kana Allah gitu. Jadi segalanya eta sairul hayawanat jadi campur. Tapi lamun ku ayana ilmu, jadi mulia, jadi ngabdi kau. Dina segi naon-naon dina sajaahna, dina jaroahna, dina kuahna, dina judna, dina syafaqah kedeuha jeung salian siwal ilmu dan ilmu. Wabi jeung kalawan sabab ilmu adharahullahu taala fadla Adam alaihi salatu wassalam. Dah bersabab ilmu adhara ngadohirkeun sapa Allah taala Gusti Allah taala padla Adama alaihi salatu wassalam kana kaunggulanana kautamanana Kangjeng Nabi Adam alaihi salam alal malaikati ngaluhuran ka sakabeh malak. Luhurna derajat Nabi Adam disababkeun ku sabab ilmu gitu nya sehingga malaikat ge aya dina bawah nya aya dina bawah kemuliaan Nabi Adam alaihi salam gitu. Dan Nabi Adam dipasihan naon eta nya Allah merek ngadohirkeun kana kamuliaan Nabi Adam kana ka pangkat kautamaan Kangjeng Nabi Adam teh bihi kalawan ilmu nya dina sakabeh malaikat wa amara jeung marentahkeun Gusti Allah ya Gusti Allah pain min wa Allah ka malaikat pirang-pirang malak padayana parentahkeun ku Gusti Allah disujudi kalawan sujud ay di mana hormatnya sujud itu menghargai ya. Jadi makna sujud itu menghargai atau menghormati karena sosoknya Nabi Adam alaihi salam. Pasjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu kan ya. Tur Gusti nya dina ayat Quran surat Al-Baqarah. Ya. Bungan setan mun sujud. Kena sujud teh hormat. Makna dirinya hormat atau menghargai ya. Karena sosokna Nabi Adam
alaihissalam. Setan mamung ya mung di luhuran ku Nabi Adam. Mung aing gengsi ku Nabi Adam. Ya mung we. Apa? Mung wastakbaro ya. Wa kana minal kafirin. Ngalap takabur. Etalah sejarah anu paling non ngaran teh populernya dina riwayat bangsa manusia anu dicarioskeun Gusti Allah Subhanahu wa taala dina ayat Al-Qur'an. Sujud kabeh. Nya. Ka Adam alaihissalam ta malaikat terkecuali iblis. Wa inna ma syaraful ilmu jeung pastina mulyana ilmu teh likauni kana ayana ilmu teh eta wasilatan jadi hobar kawan ketikana nun kana amalnya apa sonten sekelobat eta wasilatan jadi pelantara ila taqwa kana taqwa sabab ku ayana wasilah ilmu eta urang bisa takwa ka Allah ya lamun tanpa ilmu mana bisa urang takwa ka Gusti Allah ya gitu da mah urang teu ngaji ya kana kitab fikih kitab usuluddin ya kitab tasawuf mana nyaho urang kana eta pendidikan anu eta pendidikan teh ngajalurna kana non jadi takwa ka Allah ya kusababna ilmu tauhid fikih tasawuf teh eta ngajadikeun takwa hiji jelema da teu make ilmu nu tilu eta mah moal kan itu takwa na teh sabab zadut takwa teh eta ya prosesna ya urang abdi kalawan dohir jeung batin dohir kitunya kurang teh diomea wasilahna ngaji ilmu sapina kitunya mimiti rukun salat pikeun ka puasa ngaji terus kadituna kitunya tanggeus ditataan lahirna ditataan batinna din kewajiban jeung batu tapi jeung kewajiban sorangan ya dina taat batin aya taat batin pan aya maksiat batin itu jangon kurang teh sangkan bener hate urang teh jejeg ulah udar idar kasalian di Gusti Allah nya wasilana urang ngaji kitab hidayah wasilana urang ngaji kitab ilmu tasawuf karangan-karangan Imam Ghazali tahun Sayyidina jeung sajabananya anu urang sok dikaji terus urang eta ngaji kana ilmu usuluddin ya urang teh kudunya umurna ka Gusti Allah nya kalawan nganyahokeun sifat anu wajib di mantena mustahil di mantena anu jaiz oge di mantena kira-kirana lamun urang teu ngaji kana eta kitab tijan nyaho moal moal ya moal nempel ka urang teh itu tah jadi wasilah lah eta kana urang na ma'rifat nyaho setik-setikeunnya tah eta ku hasilna usuluddin ku hasilna ilmu fikih ku hasilna ilmu bidayah nisbatna kitunya eta kabeh komplit patoennya antara urang hiji ngawokeun diri supaya urang teh nyaho ka Gusti Allah ka Pangeran Rabb nya nu ngadamel bumi alam terus kaduana urang ngahambakeun secara lahir terus ngaraksa urang secara batiniahna nya supaya teu udar idar ilmu bidayah akara jadi takwa disebutna takwa ngan kira-kirana lamun teu ngaji nu tilu rupa bieu padoain teu ngaji usuluddin teu ngaji fikih teu ngaji ilmu tasawufna kira-kirana hasil moal takwa moal hasil takwa
alladzi yustahaqqu bihil karamatu indallahi ta'ala alladzi yustahaqqu anu haqqu sabab eta taqwa bihi kalawan sabab taqwa tenan al karamatu indallahi kamulyaan di Gusti Allah. Itunya hasil kamulyaan urang menang penghargaan di Gusti Allah. Gitu. Mendapatkan kelayakan urang menang kamulyaan di Gusti Allah. Lamun urang geus nepi kana takwana. Gitu. Wasa'adatul abadiyatu jeung kabagjaan anu salalawasna. Itulah eta itunya syaruful ilmi kamuliaan ilmu. Itunya sababiyah ilmu lah. Ya. Bisa dijalma mulia. Bisa naon sababna? Bisa mulia ku sabab ilmu, sabab jadi bahan takwa gitu. Non takwa itu nu ngahak kana menang kurang kamuliaan, menang kurang karomah ya Allah Subhanahu wa taala jeung dipastihan kebahagiaan secara hakiki boh lahirna boh batina sabab urang ngalaksanakeun nya secara lahir jeung secara batinnya dibales lagi wasa'adatul abadiyah fit dhahiri wal batini. Jadi penyakit hati bakal leungit nya kurang di babadan nya penyakit lahir bakal leungit namun kurang di babadan. Hasilah takwa kitu nya anu meunang kamuliaan ti Allah Subhanahu wa taala. Kama kilali Muhammad ibn Hasan bin Abdullah syi'run wallahu a'lam. Telah kasauran Syekh Muhammad bin Hasan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu